Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana tepang desa simkuring Kang Rahmat tina pidangan Karanjang. Kang Rahmat nganjang. Karanjang edisi ayeuna simkuring hiji program baru dina Karanjang nyaeta nepangan rerencangan. Ya, sahabat lama, babaturan heubeul. Anu kapungkur nuju anom. Nah, margi ayeuna mah tos teu araranom. Sadayana ge nya kitu tah. Simkuring kantos sasarengan di antawisna nyaeta di remaja masjid. Nah, teras tidinya penginten lami teu pendak ayeuna simkuring ngahaja silaturahim sambil didamel konten gitu eta tentang dokumentasi. Nu kahiji ieu nyaeta rerencangan simkuring ti Karisma. Nah, Cikajang. Anu jenenganana atau nepi wastana nyaeta Kang Cecep Supriyadi. Sampurasun Kang Cecep. Pampe. Kang Cecep damang. Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah ya salirana ge da katingal eta nya stabil. Subur. Cecep hapunten panginten waktos nanya kawagel sakedap saurna teh name teh teu acan laleson gitu nya sumping simkuring ya. Simkuring hoyong ngobrol ya sabudeureun kagiatan Kang Cecep ti saprak urang istilah nama ku kasibukan sewang-sewangan duit kat teu tiasa sering penak gitu nya. Cecep nu kahiji aktivitas kapungkur anu tikawit kitu urang op tapi teu di Karisma deui. Naon tah aktivitas Cecep kegiatan? Ya alhamdulillah hari pada malam kegiatan Mohon. tipas op di remaja masjid. Mohon. Kontennya alhamdulillah gaduh pada mulai Mohon. di sekolah di SD ngawulan. Mohon. SD mana Cecep? Di SD Kirtayasa. Tirtayasa. Kirtayasa Kuka. Mohon. Kirtayasa. Oh Kirta. Ayo, Oh. Kirtayasa. Aya sejarahna eta. Cing. Lalakonkeun tah sejarah. Dan sekarang kan di DT di Desa Lamajang teh aya 5 SD. Mohon. Ya. SD Lamajang hiji, Lamajang 2, Lamajang 3, Lamajang 4. Mohon. Benten hiji Kirtayasa. Tak eta naha? Nah, hantu Lamajang 5. Tah kitu. Nah, janten aya sejarahna. Mohon. Kirtayasa teh kapungkur teh masyarakat kampung Rantaya teh Mohon. yang ngagaduhan impres sekolah. Mohon. Nah, kumargi kendala sareng ayah hiji toko namina teh Haji Kirta. Nah, gitu. Haji Kirta. Ngawakakeun tanah. Gitu. Ngibahkeun mangga cenah eta mah dianggap ka impres Mohon. bangunan sekolah. Nah, tos kitu teh dibangun penten ku pemerintah. Mohon. Penten pas bade nganamian sakolana teh henteu SD Lamajang 5 Teu. tapi SD Kirtayasa gitu. Mohon. Kirtayasa teh Kirta jasa jasana Bapak Kirta gitu eta teh Dina sejarah. hartos eta mah etang-etang ngabadikeun jasana Nah, Pak Kirta. gitu. Oh, laras gitu. Luar biasa. Tuh alhamdulillah pamirsanya ku ngobrol mah pan urang abi gitu jadi uningnya eta. Ai tipe mah da abi teu ngemutan wios we cing teh. Pokona eta SD teh Kirtayasa. Nah, aya jasana gitu aya. Si horeng aya sejarah Aya nanya sejarah, sia-silah. iya. Mohon. Tah, Tah, nu salajengna ye. Ti tahun sabaraha Kang Cecep istilahna ngawitan ngawulang di SD Kirtayasa. hari kawitan mah di tahun 2005. Tuh laras da teu angangnya ti pas urang. Pas opti ya tehnya di kesibukan dinasi di remaja masjid teh ka sekolah teh 2005 Mohon. duit ka ayeuna Mohon. 2002 hiji alhamdulillah Betah aja Cep. nya hari disabatkeun betahnya betah we da Mohon. kumaha aja Patali sareng padamelan anu di Cepeng di SD ngawulang kelas sabaraha Cep. nah dia tuh sebarang kali tahapan Mohon. di ngawitan kantos janten guru olahraga Mohon. janten nya gitu janten sabaraha kali robi hari di SD mah nya Mohon. kayak guru kelas, jantan guru kesenian atau itu. Pas kali pisan mah jantan guru olahraga 2005 teh pas kadieu kumargi guru kelasna
nu PNS seueur anu pensiun Mohon. janten abdi ditarik jangan guru kelas Mohon. alasan di kawit 2012 janten katambihan tugas teh Mohon. tambihan janten operator sekolah Operator. Lumayannya rada ieu. alhamdulillah puyeng Patali sareng datanya. data sareng laporan-laporan Mohon. gitu Mohon. laporan siswa sekolah anu guru nu Mohon. gitu. Mohon. Nu salajengna ya eta pangina kegiatan nu utami sadi dinten acecepnya ti dinten istilahna mah Senin dugi ka Sabtunya. Mohon. Nu salajengna ya pamibojo sami di sekolah. Alhamdulillah bojo ngawulang di RA atau apa sarang di Marosa Di naon namina teh? anjing-anjingna beunang di RA Rodatul Jannah Rodatul Jannah. Mohon. siangna di jam 1 dugi jam 4 di Marosa Mohon. Janten ieu mah caroge sareng istri teh duanana ge seueur barudak teh nya. seueur atuh naik abdi di SD istri di RA Teu naik. naik keras ya Mohon. kata Anu salajengna nu piung urang kali seberiji atuh. alhamdulillah urang kali teh tos 2 Mohon. nu hiji panten nu cikal istri eta mah tos di Sanabia Mohon. kelas 8 Mohon. anu kadua udah nu bungsu eta pamaget kelas 1 SD aja teh Mohon. sampai 7 tahun Anu salajengna ya cecep patali sareng naon kealaman ku urang kapungkurnya gitu. Nuju sasarangan abdi di Risma Al Muslihin Cikalong atau acecep di Karisma Cikajang. Cing aya kenangan naon acecep nu priyogi ayeuna urang dogikeun gitu atau nepinya diungkapkeun ku acecep. Anu margi aya abi mah intina kan kapungkur rame we kitu. Resep gitu. Seueur wargi lah. Cing acecep nyalira cing mangga. Ku ayana keluarga masjid teh janten aya silaturahmi teh gitu nya. Di samping di Desa Lamaja, terus silaturahmi sareng Desa Cikalong, sareng Nusa Budayana. Janten orang teh langkung ieu gitu harat. Nya kamu dosa nang duking ka ayeuna gitu nya. Duking ka ayeuna silaturahmi mah teu putus. Terus pas nuju itu mah kahijina aktif itu nya di kerajaan masjid itu. Terus duking ka ayeuna mung lebar teh gitu teh aya penerus ayeuna teh. Teh aya regenerasi. Kan ku ayeuna mah kahiji penten masana nya masa pandemi teh terus si barudak remaja teh kirang gitu lah kirang kana gitu teh paling kumaha sayana solusina arah meureun remaja teh kumaha tertarik deui lah gitu ayeuna mah kirang itu paling sebatas beres sekolah teh atau saya gitu mohon komoy nama aya cocokan barudak ayeuna nya handphone gitu aduh gitu. Jadi tos aranteng we kalabat sepuhna kalau buat sepuhna kadang sepuh jeung urang kali teh parebutnya tah nah salajengna acecep anu istilahna kapungkur anu ku urang sasarengannya acecep abdi sareng nu sanes istilahna arita urang ngarintis tahun 88 grup nasidnya gitu urang teh adihan gitu malahan adihan teh ketika diheureuikeun istilahna mah harita teh gaduh adian teh kan aya tim nasid di Cibiana nya gitu terus aya nu di nantamina teh Pasir Kaliki gitu nya terus aya anu personil Kansonsoninya eta kan aya deui gitu nya akustik tah ayeuna bab nasid jeung kumaya naha diantawis acecep dan kawan-kawan kantos aya hiji wacana misalkan bade ngaktifkeun dia atau napi nya eta deui dina bab nasid teh adihan teh kumaha kami nya mah dina nya obrolan nya eta ge sebatas obrolan dina grup gitu nya dina grup WhatsApp gitu janten silaturahmi mah gitu nya masih kene terus mau ngabahas sebatas non keseharian terus jadi ngajurus kana nasid mah ini terus rada kirang urang ieu teh jadi kumaha carana hoyong semangat deui gitu kalau Kang Denny kan masih kene semangat gitu nya masih kene semangat orang dan konten lah gitu nya konten lagu nasid islami kali itu kumargi meureun personilna aya kesibukan masing-masing janten
pas aya kempelan teh rada sesah gitu lah gitu. Insya Allah kapayun nama aya rencana kumargi kan aya nama Yunan sasi saung nya insya Allah mudah ira-ira nama tah abdi panginten ti salah serius istilahna personil eta tah nalika misalkan aya obrolan di antara misalkan Acecep sareng Adeni atau nampi Pak Dedi panginten terasa ke bade ngerieu deui dina nasib panginten simkuring atas nami pribadi sareng mantan personil istilah nama ngaapresiasi gitu tah mohon mangga diantos lah itu istilah nama naon namina teh nasid atau napi rilis ya rilis single baru mudah-mudahan anu pamungkas Acecep panginten ayeuna bade boboran anon ngalaksanakeun ibadah saum mingon payun insyaallah mangga Acecep istilah ngadugikeun wilujeng ngalaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Cecep Supriyadi sakola wargi ngahaturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun sakumaha mistina. Sareng mudah-mudahan ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.